Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Au yadzakkaru atawa nampa pitutur itu akma Atawa nampati tutur itu akma. patau pa'a Atau pa'a maka manfaat maka manfaat. hu Hu ka itu akma ka itu akma. naon addikaro Naon adikro papatah. papatah. Ieu mah masih keneh ieu bersambung tina ayat samemehna. Kapanan Nabi teh nuju naon? Nuju dakwah. Kanu genep urang. Anu genep urang ieu teh gegeden orang Quraisy. Dina nalika Nabi nuju dakwah, bahkan Nabi teh ngadakwahan ka genep jalmi orang Quraisy ieu teh sangat berharap pisan nu genep jalmi ieu teh lalabat Islam. Pek jadi nalika Nabi dakwah tarojol aya jalmi anu lolong. Eta jalmi anu lolong teh tos lebat Islam. Namina teh eta jalmi nu lolong teh Abdullah bin Umi Maktum. Mikulsum cenah. Abdullah bin Umi Maktum. Nabi keur betah-betah nyarios berdakwah ka genep jalmi ti orang Quraisy. Ujug-ujug aya Abdullah bin Umi Maktum anu lolong hoyong dipasihan ilmu ku Nabi, hoyong dipapatahan ku Nabi. Atuh Nabi teh mika bendu ka eta Abdullah bin Umi Maktum. Nepika Nabi teh camberut jeung berpaling atanapi malengos ti eta Abdullah bin Umi Maktum. Maka saur Allah dina ayat 4 lanjutan nu kamari. Boa-boa eta jalma anu lolong teh Abdullah bin Umi Maktum teh datang ka anjeun teh bisa nampa pitutur tuluy manfaat nasehat ti anjeun teh, manfaat papatah ti anjeun teh cek Allah teh ka Nabi Muhammad teh. Tak kitu jadi anjeun teh ulah naon? Ulah kalah ka camberut jeung ulah kalah ka malengos ketika anjeun kadatangan ku saha? Ku Abdullah bin Umi Maktum. Sok sanajan anjeun teh keur naon? Keur dakwah ngajak ka genep jalmi, genep urang supaya anu genep urang eta asup Islam. Nah, boa-boa eta Abdullah bin Umi Maktum adalah bisa nampa pepeling, bisa nampa papatah sehingga papatah ti anjeun teh manfaat diamalkeun, dilaksanakeun ku Abdullah bin Umi Maktum. Janten kesimpulanna mah tina ayat 4 teh nyaeta sok pasihan naon? Banongan. Sok pasihan nasehat atanapi pasihan papatah atanapi pasihan ilmu saha wae jalmi anu nyuhunkeun papatah jeung nyuhunkeun ilmu. Sok sanajan urang teh nuju naon? Misalkeun nuju sibuk ku kepentingan nu lain. Nuju naon? Nuju sibuk ku kepentingan anu lain. Sabisa-bisa luangkeun waktos upami aya jalmi anu nyuhunkeun ilmu. Kitu. Saterasna kesimpulan nu kadua mah urang teh kedah naon? Kedah husnudon atanapi sae sangka entong ningali dohirna, entong ningali fisikna jalmi anu nyuhunkeun ilmu ka urang. Boa-boa eta jalmi anu cek urang mah